Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung tipayun orang ngajatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala Gusti Nu Maha Kawasa anu parantos masihan hidayah sareng inayahna ka urang sadaya. Janten urang sadaya tiasa kempal di acara ieu dina kaayaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nu dipika hormat Buya Liza salaku guru pangajar kelas 11. Nu dipika hormat para wargi sadaya. Nu dipika cinta rarencangan kelas 11 nu tiasa hadir dina acara Biantara Sunda ieu. Palawargi anu simkuring dipika hormat. Teknologi ayeuna teh tos jadi bagian ti hirup manusia. Komodi ayeuna keur aya wabah virus corona. Pasti unggal jelema wajib nguasaan salah sahiji komponen ieu. Kusabab lamun hanteu nu aya urang malah tepuguh nyangharepan wabah virus corona ieu tanpa bantuan ti teknologi. Dunia jeung nagara karasa hambar eueuh rasana mun teu dibantuan ku ayana teknologi. Teknologi nu dibanjukeun awalna ku Isaac Newton jeung Leibniz ku sabab mendakan hukum gravitasi Newton jeung kalkulus parantos ngadamel parobihan jeung nagara nu ku urang dipika cinta nyaeta nagara Indonesia. Nu di mana? Dina tahun 2030 engke bakal ngarasakeun parobihan nu gancang di sagala bidang khususna teknologi. Tentunya hal ini bakal jadi warta nu sae pikeun Indonesia. Kusabab mun urang tingali kondisi nu aya di Indonesia ayeuna pisan. Teknologi Indonesia masih tebih dihandap standar negara-negara nu tos maju. Contohna Jepang, Amerika, jeung sajabana. Aya sababaraha panemuan nu engkena bakal ngarobah sautuhna teknologi Indonesia dina tahun 2030. Jeung bisa we bakal ngamajukeun negara Indonesia jadi leuwih cemerlang deui dina tahun 2030. Contohna dina tahun 2025 ke bakal aya ponsel implan komersil nu kahiji di dunia jeung di Indonesia. Aya ponsel implan teh naon? Ponsel implan nyata salah sahiji komponen nu aya dina teknologi nu bisa ngalakukan telepati. Tapi ngalakukan gelombang atawa sinyal otak. Lain ngalangkungan HP ataupun nu sajabana. Tangtuna hal ieu bakal jadi warta anu sae jang Indonesia. Ieu bakal jadi parubahan teknologi nu bakal paling sae jang Indonesia. Hanteu saukur kitu, aya loba di teknologi Indonesia nu kena bakal mawakeun peradaban nu anyar pikeun Indonesia. Contoh anu sejina nyaeta dina tahun 2030 ke 80% manusia di Indonesia bakal nggunakeun identitas digital. Ieu pastinya merupakan salah sahiji hal nu sae jang Indonesia. Kusabab di negara maju nu sejina contohna Jepang. Nu mayoritas negarana tos nganggo sistem ieu kanggo lila. Tapi dina tahun 2030 engke Indonesia bakal bener-bener sami bahkan bisa oge ngalangkungan negara anu sejenna dina hal ieu. Ditambahan deui ku paningkatan SDM dina tahun 2030. Eta bakal beuki ngalangkungan deui, eta bakal beuki ngalangkepan deui kamajuan Indonesia dina tahun 2030. Bisa jadi di tahun 2030 Indonesia bakal jadi salah sahiji negara anu maju di Asia, bahkan bisa sami jeung Jepang. Bahkan nu kuring sebutkeun tadi eta ngan saukur sabagian alit panemuan teknologi nu bakal aya di Indonesia dina tahun 2030 engke. Dina kanyataanna bakal loba di panemuan teknologi nu bakal ngamajukeun Indonesia dina tahun 2030. Usabab hal eta urang kudu ngarobah sikap urang dina nyang harapan parobahan teknologi dina diri urang sorangan. Ti ayeuna urang kedah tiasa ngagunakeun teknologi dina kahirupan urang sapopoe, tapi dina hal nu sae. Urang kedah tiasa ngagunakeun teknologi ieu secara bijaksana. Ulah ngantepkeun teknologi malah ngarusak jeung ngahancurkeun urang. Kusabab urang ngagunakeun teknologi kanggo tujuan nu nyimpang dina norma-norma kahirupan nu bisa oge bisa jadi ngahancurkeun negara Indonesia ieu. Cekap sakitu abdi nyagakeun pihatur hampura bila aya kalepatan. Mun aya kalepatan eta datengna ti diri urang sorangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.